Kolot kunaon itu parasya. Mamas bakah bos, buru bos, tulungan bos. Polisi aja. Kentus. Kita. Oh, kebayang. Kemana mana dol jalan ke dia dol. Mereka tembang entus beng. Yang ninggali maneh jeung si Asmi duaan karena raon di dia. Biasa kita aja mengbang kali itu. Iya, aja mengbang mah di lapang, goblok lain di sawah. Kurang teh kenangan liang belut dari mana ditanya. Ayo orang yang tembang entus lah. Ngajak paling dong. Ngajak sih. Aduh, bakat pulau sawah pakalir. Mana sawah anu aing ya? Ari itu mangkeluk naon? Siga ngagalai menangang lihat si koplok teh. Wati kan ngaruksak. Hei! Si koplok budak ieu umat ngagalai menang ngangler. Si lain keur naon nih tadi ya? Ngalah belut mah. Belut. Buah ting sok berarti maneh anu sok ngaruksak sawah dewek teh. Da dewek teh meuli sawah teh jeung belutna. Bener kayak ayeuna tuh. Geus sadeui ke sia teh. Bos, mangsa teh hiji acan bos euy. Euy teh aduh, kamarana mangsa teh we acan nu ngaliwat. Itu tos. Wah. Aing di teangan teh ka mana mah jual di dieu. Ku aing di teangan males ketus. Aya di dieu aing jeung hese turunna gede ke head. Ku aing di teangan jelema teh. Jual di dieu nyiksa we ka aing teh tungtung. Kurang di teangan disusul ka imah. Eueuh. Sawah bos di teh. Bapak tadi dari telepon tong waka ka mana tong ini anjing pula ditu aing hese jeung ngalengkar ka dia. Oh, dah tadi teh. Jagoan teh anak sawah atuh. Oh, pamajikan dia ka imah dia. Oh, da pentingan teh apa tadi ke kapipir ka sawah. Aya cenah di Pengker di Serang nya kuliah dia teh ada. Teang udah apal kan sawahna apal gitu. Rek nanyakeun ieu. Tadi anu panen nu belah ditu teh sabaraha kintal nu puguna? Lamun teu salah mah teh 2,5 kintal bos. Bohong di dinya mah. Upah tak daek beunghar bos. Da aing teh bodoh itu biar ditimbang di panggilingan ngan aya 2 kintal. Nu satengah deui ka mana? Nu setengah deui teh bos. 2 Kitu sabaraha teh? 2 kintal setengah. Salah ngomong mun tidak malu mun timpuran bos. 2 kintal bener bos. Biar dia ngomong naon. Cek di dinya mah 2 kintal setengah hanas kudu teh digiling ditimbang di panggilingan teh. Kan aya urang Ciparanye. Heeh. Rek meuli beasna. Heeh. Nah nanu setengah kintal pan kacida. Nah bisa eueuhnya bos ya. Poho deui bener di dieu. Dinya mah ada dasar geus pikun kumaha ada. Lieur urang mah kerja sama teh. Da urang teh mungkin atuh da ngaranna teh curang bos. Da kejang-kejang naon da manfaat cenah cekolot ge. Jadi geus puguh bener 2 kintal. 2 kintal mun bos. Ari kitu mah urang muguhkeun deui ka jelemana itu. Syukur atuh bos, syukur. Urang hampurnya bos ya. Naon itu nyarekan saha itu ditinggal itu nyarekan saha? Eta nyarekan budak bos atuh da meunang ngler nah hese sape be hese belek ke. Digaleh ngalah belut. Kan urang teh meuli sawah teh jeung belutang beureunan jeung liangna. Meuli pamajikan jeung liangna beureunan nya. Kolot kunaon itu parasya di sawah?
Aduh, intinya masalah naon. Sakit api. Hari ku kitu nama. Yang penting aya paribasa. Beli pamajikan ke jeung liangna. Liangan mah keur naon cenah dibeli. Mau ada kena pantannya, Bos. Lain bae barudak mah keun antep. Eta teh da belut teh meureun hama, bae hitung ngalah hama we. Lain hama tuh. Bos dah urang teh pada gini dia hari murah. Kebutuhan berenang. Oh, hari kitu mah nya teuing nama urusan didinya. Hari kitu mah, mancing balik ke ulang-ulang di aing lieur keur bobatok. Siap tuh, siap. Ada di mana? Aing rek neang sawan nu lain atuh. Sing halangan we sia teh di jalan. Aing jeung tebel ieu teh. Bela sia teh. Bela. Bos. Lu ilaha illallah. Kedus. Aduh hampura, modern teh tus. Tus. Alah sia kentus. Aing jeung bingung kumaha nulunganna kela tus. Ku aing tulungan tus. Bos. Bos, mamas bakah, Bos. Buru, Bos, tulungan, Bos. Tulungan, Bos. Ah, bingung aing coba hesen nulungan lagi mantau be antep nu gelo mah. Lieur teuing. Anjing, tuh gak ada nungan goblok. Tega, bagong, bedegul. Anjing karelu tah. Rembok cak kemang. Iya, mereka udah ke atas, Bang. Aing. Duh, rek mana mah Emang tos. Oh, tuh tulungan tuh bisi pae anjing. Ku aing digebruskeun nepus sih kan. Aduh, cicing mana ini bisa digebrus ku aing. Emang tos. Capek mi kami. Nyungsep di. Ayo mi. Capek. Nyungsep bapak-bapak. Barunya. Kala kamarana ieu kamarana. Non ya. Apal teh kawasan saha ieu? Duka abi ngalewat tungkul abi maka dia. Apal teh ieu ngalewat ka dieu teh kudu mere duit. Teu gaduh tuh Sok dulu eta duit eta. Teu gaduh Mana apa teh ka aing pan aing teh begal di dieu. Manya begal jamna aroji jiga kolot. Pan menang begal nya eta teh mane teh nyaho. Tuh abi mau ulah dibegal teu gaduh acis Buru atuh ieu kawasan urang ieu jeung si Mang ieu. Buru-buru menang duit. Sia teh nyararaho aing jeung bos aing teh can nyaho getih sorangan. Aing jeung bos aing geus nguriling can aya nu Dengekeun ngelehkeun. tah, can anu ngelehkeun aing duaan. Si maraneh penasaran kadek tah sirahna. Alah, teu neurak. Modar anjing. Bener. Beng. Duaan ieu mah, Beng. Sieuna ku polisi aja ya, Beng. Sok ayeuna sararia rek kumaha ieu? Polisi aja. Hajat polisi. Ampun Pak Polisi, abi mah ngabegal teh da dititah. Aduh, Pak Polisi, hampura bege hampura kepaksa. Ampun Pak Polisi, danya ge polisi aja tapi masieun. Sieun ku enggak hajat aya. Polisi aja. Mana eueuh? Ieu. Oh iya anjing. Eueuh, ieu Oh iya polisi aja. aing maneh eueuh. Hudang mana eueuh? Tuh mana eueuh? Ayo geus balik. Ieu. Aing sia kunaon goblok. Aduh, mabok. Ayo. Salah ka dieu. Assalamualaikum. Mang Maden. Kamarahan nih, Bos. Segon teh. Mau gue tinggal kikuk. Mang Maden. Waalaikumsalam. Saya tamu saya teh gini. Kayak datang. Mang terus gini, calik gini. Calik gini. Kebenaran dia ya baru dak ada dia tadi. Saha? Alah biasa we, ari nanyakeun segon. Tampi atuh. Sok. Sok kita ambil. Amin. Benar. Lain kali teh Mang Manim dia tadi nanyakeun. Kumaha.
Ari teh heula dunungan ka dieu ngajual segon 2 kintal setengah teh pada 2 kintal. Teuing teu lah teh dae ka dieu urang tingali heula ieu da aya catetanana. Sok atuh mang teang teteng heula. Tunggu ari catetana mah teh lah. Si bos pokona mah dirinya ngajual sugan 2 kintal? 2 kintal. 2 kintal tutupan aya itu 2 kintal tamari ka dieu. Oh 2 kintal. 2 kintal? Oh, heuh kebayang tuh ari 2 kintal mah tutupan urang tuh. Lain di dieu teh heuh da. Kemudian teh dunungan teh nanyakeun di mana nanyakeun hungkulnya. Pedah heuh teh antara 2 kintal 2 kintal setengah gitu. Pedah tadi we reuwas itu emang ngingkik mana teh ka sawah neangan di dieu. Ngamok nanyakeun 2 kintal setengah 2 kintal cenah kitu mang. Oke, tadi ge da kan ge ada ngamuk tadi teh. 2 kintal setengah. Ngamuk katinggalna teh beungeutna teh. Gitu. Palingan teuing mamanim. Tadi ka di dieu ngagecipurkeun si goblok teh. Lamun lain dunungan mah. Tah kitu. Alah sia. Tapi kan dikeceburkan gitu. Heeh. Entong sarwana atuh ah. Ento. Entong sarwana Ento da dia langsung ojek je. Heeh, bae ari geus kitu mah. Heeh, keur nya mamadenya kulantaran itu da cuaca geus urit ieu teh. Di dia di kantor atunya. Ieu hatun pisan we nya. Sedan aya di ganggunya. Atuh wae ge sarua ada kacai Kita tanya di kantornya. nya ieu teh kumaha tamu teh nya ngabaekeun cai nya ngaloboknya mawa di ieu teh. Kumaha ieu teh? Kada ieu beresan. Hasil beresan yang sorangannya wilujengnya. Mangga kantuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacau ieu mah nya dibawa dia teh. Aduh pamajikan nyarekan di aya bahan perang di ieu mah. Mah.